Sami jika tadi 7 kilo 7 kilo. Nah, aya nama pemirsa parantos komplit. Ieu letter aya, mood aya, gelas aya, kiloan digital oge aya. Urang buktoskeun ku urang sadayana. Kawajiban ngaluarkeun zakat fitrah teh kan saso. Nah, saso teh urang konversikeun kana letter sabaraha letter, kana mood sabaraha mood, kana gelas sabaraha gelas, kana ieu kiloan digital sabaraha kilo. Kumargi kitu hayu urang simak ku sadayana. Parantos maklum ku sadayana bahwa kewajiban ngaluarkeun zakat fitrah per jiwanana teh nyaeta 1 sok. Cek urang Sunda mah sakulak. Sedengkeun sasok teh dina kitab-kitab fikih dijelaskeun arbaatu amdadin 4 mud. Kumargi di dieu aya mudna ta ieu mud nabawi. Nah, urang berpatokan kana mud. Ngetang sasok teh urang kana mud heula entong ujug-ujug kana letter. Atanapi kana kiloan misalkan. Nah, tos jelas bahwa 1 so itu 4 mud. Numawi urang kawitan ku mudnya nangkin tina mud urang kilo sabada di kilo sabaraha kilo engke urang letter sabaraha letter. Bismillahirrahmanirrahim. Urang sapertos tadi we nya. Tadi oge saleusna parantos dijelaskeun ieu teh pemirsa cara naon teh naker kana mood. Hiji 4 moodnya kade dilihilap. Kumargi seueur anu berkomentar tadi teh Kang atuh cenah sakantenan kana letter da di abdi mah osok kana letter ngagunakeunna sabaraha letter 4 mood teh 2 3 janten entong disapatkeun teuing entong dipaskeun teuing kieu tapi senarada mucung hul ngan mucung hul teuing entong dikaluhur biasa we kumaha sedeng gitu di langkungan saeutik. Nah, 4. Nah, ieu teh saso sakulak teh ceuk urang Sunda mah 4 mud teh sakieu tah seueurna teh lamun kana keler mah teu pinuh nya keler oge. Nah, ayeuna urang wadahan kana kantong engke ameh raoseun di kilona. Cara ngawadahan kana kantongna ya tingali ameh teu buburu dulan. Set si kantongna dilebetkeun heula tuh kana keler sadayana. Panjakeun kieu tuh. Set teh mah. Teu aya nu murudu, teu aya nu mubazir. Nanaon age ari sareng ilmu nama osok gampil sok harampang. Nah, ieu kiloan digital, urang kana kilo heula. Sabaraha kilo? Ieu hurungkeun tuh. Tuh. Sami jika tadi 7 kilo 7 kilo 2 kilo 7 on. Nah, kamerana kedah kamera pengker heula tuh 2 kilo 7 on 278 tadi mah sonten 27 genep benten 2 gram sami berartinya tuh tos 2 kali. Nah, parantos kauninga nama ku sadayana kalayan neme dibuktoskeun bahwa 1 so ketika dikonversikeun kana kilo teh sekitar 2,7. Urang eurihkeun deui engke urang letter. Seueur panunyuhunkeun hoyong di letter. Bari sila teh nya aduh capek bilih kabuka ieu teu nganggo lancingan. Urang kieu we nya. Entong di dieu, ai di dieu mah gagal ke lamun aya nu muruluk. Di dieu we tuh nyetakna. Ngasapatna di dieu nya, urang di dieu ameh kaci ai di dieu mah. Set aduh muruduh seeutik. Hiji saleter teh cenah. Sim kuring mah ngarekomendasikeun pisan kedah ngagaleuh ieu tak mood. Ngagaleuh mood dina online aya da. Teu kedah ka Mekah ka ditu. Soalna ieu mantep gitu lamun naker teh tos teu kedah seueur emutan deui ku mood mah. Margi tadi teh wasau arbaatu amdadin tos jelas aya tafsiranana bahwa 1 sok teh 4 mud. Di urang kan jarang nganggo mud, nganggona di urang mah letter 2 letter. Katamih deui ketika urang meser mud otomatis pan ke bakal kaanggo sanes nuku dina zakat fitrah, dina fidyah oge bakal kaanggo pan fidyah teh jami anu teu ngalaksanakeun saum sapertos ibu hamil atau napi ibu menyusui
Kute saumna teh khawatir kaorok anu disusui atanapi khawatir karena kandungan. Otomatis engke dina sasi sawah sajabaning kodo teh wajib kedah pidyah. Pidyahna sakumaha? Pidyah mah likulli yaumin muddun. Tiap dinten sak mud. Sakieu tah sak mud teh. Tuh, bakal kaango mud teh. Numawi simukuring sangat ngasarankeun meser mud ayeuna mah dina online ayanya. 3 letter tuh teu karaos tos 3 hayo he ngobrol. Ye aya moal saletter. Moalnya moal aya saletter mah. 1 2 Nah, sakieu pemirsa tuh lamun di kana letterkeun mah 3 letter satengah. Tuh bilih kirang jelas tuh sakieu. Ieu sesana sakieu. Tuh. Tong wakak gitu. Urang cobian. Ieu sabaraha cangkir ieu. Sabaraha cangkir meureun gelas. Ngan pedah gelasna makoma cangkir. Tapi ieu teh posisi gelasna asa alit. Kan gelasnya rupi-rupi geuning tah ieu tah. Tuh. Ieu mah gelas teh sakieu tuh. Ieu mah tinggal di rada ageung. Nah, ieu mah rada ageung gelas teh tuh. Bentennya. Tapi aya nu langkung ageung teh ieu. Ngan urang cobiannya kudu ieu nu sedeng meureun ieu teh. Nu sedeng sabaraha gelas. 1 2 sakieu tuh. Wah, ieu mah berarti aya kemungkinan ieu mah gelasna alit ieu mah. Tadi 3 letter, 2 gelas satengah. 2 gelas satengah. Ieu mah curiga gelasna alit. Jigana 4 gelas teh moal aya saleteureun ieu mah. Nyobaan ieu gelas normal teu kitu. Nah, 1 2 3 4. Hah, nyaan ieu mah. Gelasna masih keneh kalebet gelas nu alit ieu mah. Nah, ayeuna urang tarik kesimpulan. Kewajiban ngaluarkeun zakat fitrah per jiwa per sirah nyaeta 1 sok. 1 sok teh 4 mud. 4 kieu. 4 mud alias 1 sok dikonversikeun kana letter nyaeta 3 letter satengah. Tadi mah di kana gelas ieu keun tanya 3 letter 2 gelas satengah. Lamun di kana kilokeun simkuring atos nyobian 2 kali tadi sonten sareng ayeuna. Tadi sonten di kilo teh 2,76, bieu di kilo sami 2,7 ngan 7na kadituna 78. Kerok 2 gram meureun eta teh nya. Nah, ayeuna mah parantos rengse sadayana atos diukur, atos dicobian. Kana mud atos, kana letter atos, kana kiloan atos. Mudah-mudahan ageng manfaatna khususna anu ningali ieu video tong hilap di share ku sadayana. Wallahu a'lam bishawab.